Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun mami abdi Lukman kepancan tugas di Patedi bulan ngawawancara dulu aya sakalaya. Alhamdulillah tepang sareng Bapak Deris juga ada naraskeun jurusan di dieu naon bae Pak. Oh, dinaroskeun terkait masalah jurusan. Kapungkur di dieu teh jurusan teh sareng aya seueur. Itu tanya aya seueur. Aya MPLB. Sanes MPLB kapungkur mah perkantoran, terus perkantoran gentos ku MPLB. Ku OTKP terus ku MPLB ayeuna. Jadi di dieu teh seueur aya kana 5 jurusan. Cuman kamari hasil musyawarah sareng para ketua guru sareng ketua yayasan kepala sekolah teh janten kanggo di SMK Buana Nusantara teh mung aya 2 jurusan. Salah satunya hiji meureun jurusan anu hidup ayeuna di tempuh meureunnya manajemen perkantoran atau MPLB sareng kehutanan. Alhamdulillah ayeuna di 2 jurusan eta tos mulai seueur peminatna mudah-mudahan ayeuna langsung seueur jeung langsung aya di jurusan we. Kapungkur Bapak di jurusan naon? Kapungkur Bapak teh keur sakola, Bapak mah ngambil jurusan kelistrikan. Kalina Bapak sekolah di SMK Ar-Rahmah Cianjur. Lamun ayeuna mah disebarna anu terkenal gitu nya, terkenal teh nyaeta STM, Stekmal. Pokoknya teh hiji duana di Cianjur mah nyaeta itu pasti pada umumnya. Bapak sekolah di jurusan eta ngambil sekolah di dinya ngambil jurusan kelistrikan. Satang eta keluar di sekolah SMK Bapak lajeng ka perguruan tinggi eta kuliahna Bapak di Universitas Surya Kencana anu posisina di Pangkeureun Rumah Sakit Sayang di Pangkeureun ngambil jurusan PJOK. Iya, terus sakitnya Pak? Oh, malah